Ma iya ya, atur lumayan. Tong, ieu ti duaan, sakedik oge sing katampi. Nya. Sing katampi sakedik ge nya. Artinya di pasihan ini atur nuhun. Kami di duaana nya masing sarehat di dieu. Asep atur sing selamat. Amin, amin. Jalan perjalanan. Masing sehat, jag-jag. Ini insyaallah menganti ka dieu. Oke, baraya wargi Bandung semuanya ya. Ikuti terus perjalanan kita hari ini, dan kebetulan cuaca sedikit gerimis ya, gerimis mengundang. Oke warga Bandung semuanya ya, masih di sekitaran Bandung Barat. Dan kali ini kita ada di lokasi Kampung Sadatar ya kalau nggak salah. Dan nampak di depan kita ya banyak rumah-rumah di perkampungan ini. Oke, dan nampak di depan kita ini adalah ada bangunan ya yang dihuni oleh seorang ibu-ibu ya dengan hidup sendirian ya. Kita gaskan, kita masuk, kita silaturahmi ke dalam. Assalamualaikum. Ieu kaangge sabaraha dinten Mas suluh ieu? Suluh kaangge sabaraha dinten ieu? Mohon. Oh ieu teh mohon. Nyangu hungkul nya. Mohon. Jadi pas dikalepetan pan sakali. Terus diununkeun. Diunun nya? Diunun heula. Aya poe mah enggak. Ieu teh tah gari. Atas biasa dibeureun. Oh eta teh. Ada praknya itu gitu tah. Oh mohon. Jeung kunang kitu. Jadi ngajengna tadi teh sarang sama naon itu tadi teh? Maijah. Kampung Sadatarnya. Kampung Sadatar. Desa Gunung Halunya. Kampung bernama Titi Rohati. Nuju anom nama. Oh nuju anom mak. Nya tuh ning itu aya. Mohon ninggal. Oh.
Oh, kapungkur mah Siti Rohati. Oh, tersepuh jadi ijah. Kan mama di dia meureun nyaliranya tos lami. Da si bapak ngantunkeun saberapa tahun mah? Atos 7 tahun. Oh, mama nyalira we di dia meureun nya. 7 tahun. Putra teu gaduh nya mah. Oh nya teu gaduh Teu gaduh. putra putut. Putra kukut ke tos misah meureun nya, tos teu aya. Tos teu aya di dieu. Mohon. Gaduh incu da teu meunang di dieu. Incu deui teh. Di mana tuh incu teh mah? Nya tadi di ditu nuju sakolana di Bandung. Oh, mohon. Pada dinten mah mama icalan ya nya. Kieu we mah Icalan mohon. teu ka mana-mana.